Ampun. Astagfirullah, tadi mana mending bung ngeser acan. Ih. Ampun, halus. Aing kamararana budak aing tiluan teh. Aing doang ya sorang ngatinggalkeun aya yo. Meni doraka teh bener-bener ieu mah aing ditinggalkeun sorangan yo. Aduh, aing mah. Tapi kunting ini alus geuningan. Tempoi Bukit Swiss jiga nanti ieu teh anu aya di Atma Jaya teh geuning. Geuning budak leungit oge bodo teuing. Ampun, soak. Iya. Ampun, Asep sia ka mana wae aing neangan eueuh ti tadi. Mana adik Adisya? Teuing aing sorangan tadi nanti. Ai ongkon ka puncak tapi kan kieu bangun. Apa saroe teh puncak teh ieu ibarat definisi puncak teh kumaha sih sia teh definisi puncak teh meureun luhur ieu sarua di luhur urang teh pake di luhur tempo ka ditu tempo ka ditu tuh itu teh handap tuh heueuh ulah aoh si aing geus halusnya Bukit Swiss teh Atma Jaya Bogor. Aing yang kapling mana di mana tinggali kayak mana ya bapak sia balik di Baghdad keueuh wae nih. Udah gua di ukuran teh anu Adisya dek tangan Adisya. Hayang aing. Cuma gitu Todora kakak Idung, Todora kakak Adi. Nemen nya anya acan aing mah. Anu kieu bah naon mi? Oh eta cecenet. Nyata kokak atuh kieu mah. Aduh sia nyaho lain goblok. Nu kieu beunang. Ieu teh asalna mah paria. Astagfirullah. Naon teh? Oh bonteng ya. Mun ieu naon teh Jang? Kitu. Heeh. Kitu cerme. Oh kadu teh bang sereng. Kieu kadu mah. Iya. Takokak. Tadi takokak mah ieu. Cecenet apa? Oh sugan seri sugannya. Buta. Seri Turki. Ampun. Jauh bawa ka dieu. Adisya teh heula buruan tenang hidup aing hidup aku. Ampun ya anak kutil si marana. Di marana saya keseduk. Tadi neangan meninggal di calling ka Pak Lurah, ka Pak RT, ka Pak RW segala rupa di marana coba diuk. Bisa loge pas bisa apa nyen sarada di oh bapana gitu. Ya budak, nama ku aing ajakan ka dieu teh tamasya teh ulah di imah wae, pan itu Bukit Swiss. Jalan-jalan anu kieu. Sarua wae atuh, janjian ka mana tuh ge ka ditu atuh tuh dong, ka imah aki si atuh anu bedegong. Aing teh anggap. Yang meuli ieu. Naon rek meuli naon apa? Imah. Ampun kan udah Udah ada. halus tuh. Imah nagen itu mareod. Naon? Ampun kudu bersyukur Dapur hirup mah. ge bilik deh. Kudu bersyukur Jang, hirup mah batur mah komoh esna oge di sisi jalan, dahar oge menang di batur, dahar oge neangan heula ngundur neangan halap naon simut heula. Urang kan bersyukur boga imah goreng-goreng oge ulah sok kitu. Mana mah kuman pagi sakolakeun kayak meuni kulit nyokotan batu ka gunung, bayangkeun awewe kos geulus kos aing kieu tah, nyokotan batu ka gunung. Terus di marana atuh kalian teh? Ih mami mah menit capek atuh tadi teh sama abang kalian yang tidak seberapa ini teh mencari kalian. Ih, nyerungkat soal. Habis daripada di mana? Nyariin mami. Ya hos kemana? Kan mami tadi nyariin kalian juga. Ulah tunggul wae, emang aing teh guru setrap. Emang indung sia mah teh jelas. Indung aing kene sih. Bang, beda bapak. Sarua sia ge beda bapak. Ih, mana ge beda bapak Kamu gak beda bapak. Mana tah beda Bapak mana mah bapak. garoreng. Ih, bapak orang mah kasep, bapak mana goreng. Oh, mau borong aya tandukan. Pantes anak lagi goreng. Batu ya karasa teh di mana? Ih, Mina ge sarua si goreng. Gonti goreng-goreng ge soalnya pan aing yang penting mah awewe. Yo, ulah sok kitu jeung Asa era boga miki. lain masalah gitu jang kudu rukun sama jang beda bapak oge kudu rukun
jadi AA anu jadi lanceuk kudu bager ka Adi anu jadi Adi kudu bager ka A kitu eta marane kudu ngahormatan ka uing anu neangan gawe anu neangan daang Oh silih payahan. nya ulah mang teh aing teh naon aing teh panan ngawarasi nyakolakeun teh pikeun ka muntas-muntas cai ka itu tuh kuli-kuli ngebak sih ya eta mah ngebak jambarasi aing lapar deui Ya itu bener. eta teh Gunung Kandaga loba sejarahna jang mangkana eta teh rek naon atuh rek muncak Embung. Capek. nyanggot tuh asal laparnya aing lapar masuk kurubukan usus urang yo pegat moalnya usus di jero Alhamdulillah pegat. ulah sok itu sok nemen main nama tapi jika na ima apa pila sih Anang ayam. mentala geraya lokasi nunya Nama tuh ngerakeun goblok indung. memang masalah ngirakeun aing lapar lo nyengir wae Miranda kudu di mana nyengir ka kolot teneman lapar gantian atuh mana nih atuh jika itu aya kembang harendong nya wilalap bisa teh Ambil atuh. tapi bisa henteu Bisa kan mau tuh. oh aneh